Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul ning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu, dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore nyatana di Tegal Honje anu mana kiwari Jakarana parantos aya kadinya. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Jang, kumaha ari rancana urang anu saterusna ieu teh? Nya terus terang bae Mang teh geus teu sabar hayang gancang bisa ngusir si Badrawi jeung anak buahna. Lantaran Mang teh geus lila hayang bisa mulang deui ka lembur. Sono hayang ngariung jeung kulawarga da puguh geus lila atuh ditinggalkeun. Rajeun bisa manggihan ka anak jeung pamajikan, tapi kudu ti peuting kitu oge bari jeung susulumputan siga bangsat Mang teh. Kitu ceuk Mang Japar hatena geus teu sabar hayang geura mulang ka lembur da puguh geus sono hayang ngariung jeung anak pamajikan. Hawatos teuing Mang, geuning dugi ka ngalaman kedah susulumputan. Nya salira Mang teh siga bangsat. Nya sok padahal bangsat namah teu aya sanes maranehna. Mung bae ti ayeuna tos teu kedah hariwang Mang. Insya Allah abdi saja ngabantos sakiat tanaga pikeun ngalumpuhkeun kajahatan si Badrawi sareng anak buahna. Nya alhamdulillah atuh saupami kitu mah mangaraos bingah sareng ageng pangharepan. Mung bae waktosna bade iraha atuh sareng tindakan naon anu bade dijalankeun ku urang. Ki Japar tumanya deui kalawan Darya sabab hayang geura nyaho kana rancana anu rek dijalankeun ku Jakarana. Samalah kitu deui Pakuwu jeung anu sejena sarua pada hayang geura nyaho. Nya bener Jang. Tindakan naon anu rek dijalankeun ku urang? Da geus tangtu urang teh kudu boga persiapan. Lantaran ari nyang hareupan si Badrawi teh lain pasoalan anu gampang. Ceuk Pakuwu milu nimbrung kana caritaan Ki Japar jeung Jakarana. Leres pisan Pakuwu. Mayunan si Badrawi sanes pasoalan anu gampang. Kumargi ti kitu dina dinten enjing Mang Japar jang ajo kitu deui jang Samin. Ayu urang latihan sasarengan.
Margi urang mung gaduh waktos 2 dinten sateu acan mayunan si Badrawi sareng anak buahna. Kek kumaha ieu teh? Janten anu kedah ngalawan si Badrawi sareng anak buahna teh abdi tiluan kitu? Tanya si Ajo tarangna kerung. Da puguh can ngarti kana maksud Jakarana. Sanes kitu jang Ajo. Maksud akang ngajak latihan sasarengan sote. Margi tanaga Mang Japar jang Ajo kitu deui jang Samid tangtos bakal dipriyogikeun pisan dina waktosna. Margina apan si Badrawi teh seueur baladna. Rupina moal tiasa sadayana disanghareupan ku akang dina waktos anu sami. Kumargi kitu, hayu urang sasarengan. Tah pami perkara ngalumpukeun si Badrawi eta mah tangtos bagian akang. Walon Jakarana ngajelaskeun ngeunaan maksudna. Oh, janten kitu nya Kang. Ari Sugan teh tadi masih Badrawi teh kedah dilawan ku abdi tiluan. Matak rada reuwas kurik teh. Kitu ceuk si Ajo nyaritana ditungtungan ku seuri. Manya makawas bodor. Maknya urang tiluan maka dititah ngalawan si Badrawi. Sarua we atuh jeung nitah pae hari kitu mah. Nyaan si laing mah belaguk otak teh teu dipake mikir. Apan tadi mah acan ka hati Samid. Jeung teu kudu ngomong belaguk maneh teh Samid bisa diteke gerak uing. Wah, waninya kemah di banyur gerata sirah teh. Tembal Samid mung eleh. Naon sia Samid? Rek ngabanjur uing. Tanya si Ajo panuna mun cereng ka sobatna. Lamun manehnya kemah nya di banyur ku uing mah. Di banjur mah moal karasa, sarua we jeung mandi. Jadi teh oge kumaneh moal karasa Jo. Da puguh moal ka tepi sabab awak maneh mah pendek. Poge urang jangkung. Naon sia Samid? Make terus mamawa kana awak. Si Ajo jeung Samid duanana jadi parearea omong. Itu ieu sarua embung eleh. Ae beunah kunaraon marane teh make jeung jadi parearea omong. Geus jarempe bisi batak jadi pasea. Teu hade eta teh. Ki Japar gancang nempas kana caritaan Samid jeung Ajo anu keur parearea omong. Sorana rada bedas bangun anu keheul. Nempo Ki Japar bangun anu ambak. Jep atuh duanana jarempe eueuh anu wani cacarita deui. Kalakuan teh maraneh mah beut kawas budak bae. Cing atuh dina kayaan anu sarupa kieu mah ulah sok parearea omong. Bisi matak pasea. Tungtungna engke jadi teu akur. Cing malikir atuh Ajo Samid. Kitu ceuk Mang Japar nyaritana bari jeung mureleng ka Samid jeung Ajo. Anu harita keur ngareluk tungkul teu waraneun cengkat. Da puguh sieun ari ku Ki Japar mah. Saenggeus nyarita kitu ret Ki Japar ka Jakarana jeung ka Pakubu. Ari maksudna rek neruskeun deui babadamian anu tadi. Yang naha kira-kirana urang teh bakal sanggup pikeun ngalumpukeun si Badrawi sareng anak buahna. Nanging hapunten eta oge sanes pun emang teu percanten ka salira ujang. Margi apan si Badrawi teh sanes lawan anu atah-atah. Nya datos kasaksian ku emang sorangan. Manehna teh luhung elmuna jembar pangabisana. Ngan hanjakal pisan salah dina ngagunakeunna. Jadi elmuna teh eueuh pisan mangpaatna. Mang Japar, leres eta cariosan teh. Si Badrawi teh memang sanes lawan anu gampang kanggo dirubuhkeun. Nanging apan saur abdi oge nya insya Allah abdi bade berjuang sakiat tanaga kanggo ngalumpuhkeunna. Pami perkawis hasil sareng henteu nama, sadayana eta mah urang sanggakeun bae kanu Maha Kawasa. Margi urang mah mung sakadar darma ikhtiar. Margi anu nangtoskeun hasil sareng henteu namanya anging anjeunna Allah Subhanahu wa taala. Janten sagala rupina urang pasrahkeun ka anjeunna. Kitu ceuk Jakarana nyaritana tandes Turdaria.
Adenge caritaan kitu Mang Japar jeung anu araya didinya katempu arungut-unggutan tandani ngarti. Leres kahartos kupun Mang oge. Tadi saur Ujang teh aya waktos 2 dinten. Pami anu saterasna kumaha eta teh? Kieu atuh pamiring kesena Mamang. 2 dinten deui abdi tos aya janji sareng si Badrowi baris pendak di hiji tegalan anu kamari dianggo tarungku Mamang sareng si Oded. Tah didinya di tempat eta sagala rupi pasoalan si Badrowi baris dipungkas. Tah kitu Mang. Oh janten kitu nya Jang. Tah kumaha lamun Mang rek ngerahkeun barudak pamuda jeung urang lembur anu jarag-jag. Sangkan marantuan ngepung si Badrowi jeung anak buahna. Nah kawidian atanapi henteu. Nya sugan bae atuh ari dikepung kolobaan mah maranehna moal aya anu bisa leupas deui sarata bakal bisa tereh dilumpuhkeun. Kitu ceuk Ki Japar tumanya bari neuteub ka jakarana. Nya pamit tiasa Mamang Mang, nanging kumaha atuh ngerahkeunna? Margi apan Mamangna oge aya di dieu. Gampang Jang kieu we atuh. Enjing sabada latihan kira-kira pas sore. Mang duaan jeung Samin rek indit ka lembur ngarah wanci peuting geus aya di ditu. Sarata rek ngumpulkeun murid Mang anu sejen. Kitu deui sakur lalaki anu jarag-jag mah rek diajak we ku Mang teh. Ceuk Ki Japar nerangkeun rancana anu rek dijalankeun dina poe isuk. Sumuhun mangga Mang, abdi satuju kana usul Mamang. Nya syukur atuh ari Ujang parantos satuju mah. Nanging kumaha ari Pakubu naha kinten-kinten satuju pami kitu. Ki Japar tumanya ka Pakubu bari ngareret. Anu ti tadi husu ngabandungan. Mang Japar, nyeteng tu kuring oge satuju. Pek bae rek ngebejaan batur urang anu aya di lembur mah. Tapi omat sing ati-ati dina ngajalankeunna. Kitu ceuk Pakuwu nya tujuan kana rancana anu geus dijieun ku jakarana jeung Ki Japar. Sabot keur kitu torojol Amburodiah ngajingjing teko jeung cangkirna. Terus sok ditundaan di hareupeun anu ngariung samalah disusul ku Nyi Mayang datangna bari jeung nanggeui baki anu dieusi ku kadaharan meunang populasi nini jeung si Ambu. Sok ditundaan hareupeun anu ngariung. Sanggeus kitu gek Nyi Mayang diuk digigireun Amburodiah. Milu ngariung jeung anu araya di dinya. Embu, kemana ari si Nyai? Nah, geuning teu milu ngariung. Pakubu nanyakeun Nyi Arum anu jadi anakna. Da puguh ti tadi asa can katempo deui. Samalah Pakubu hariwang inggis anakna leungit deui. Tong hariwang amana. Da si Nyai mah aya di kamar karek rengse mandi bieu teh. Keun bae cenah ganti heula baju lantaran kayaan anak urang es tuning matak pikawatireun. Nya syukur atuh ari kitu mah. Nanyakeun soteh terus terang amang ngarasa hariwang. Sok sieun si Nyai leungit deui. Lantaran manehna teh teu weleh sok didodoho ku si Badrowi jeung anak buahna. Sabot keur kitu torojol Nyi Arum nyampeurkeun. Ayeuna mah kayaan awakna geus katempo bararesih da puguh geus meunang mandi sarata meunang dangdan. Matak teu heran lamun ayeuna mah katempo pisan rupa Nyi Arum teh meuni geulis matak pikaresepeun anu nempo. Make samping rereng jeung kabaya beureum ari buukna ngarumbai panjang. Gek Nyi Arum diuk digigireun Pakuwu anu jadi bapana. Geus kitu ret ka jakarana anu kaparengan keur ngareret ka manehna. Nyi Arum imut nya kitu deui jakarana neuteub meuni anteb. Kaayaan sarupa kitu kasaksian pisan ku Nyi Mayang anu harita aya dina riungan. Nyi Mayang terus tungkul renghap narik napas panjang. Ningali kitu beut asa aya anu nyereset hate leutik teu ridho jajaka anu dipika cinta ku dirina. Silih tetep jeung mojang sejen. Tah geuning kakara oge bieu diomongkeun ayeuna geus norojol. Ceuk Pakuwu bari ngareret ka anakna. Sumuhun ama.
Hapunten abdi teh enggal ngiring-ngariung di dieu. Margi abdi teh nyelang bebaresi heula. Teras kentos anggoan. Nya teu nanaon anak king. Cing sok atuh geura pedarna hakumaha lalakon hidup teh anu salangkapna. Lantaran ama hayang nyaho samalah tangtu anu araya di dieu oge sarua. Mangga ama. Nu mawi kieu lalakon abdi teh. Teu talangke. Barabat Nyi Arum nyaritakeun lalakon anu geus karandapan ku dirina. Tiba saharita patelak jeung Ki Badrowi anu satuluyna disalametkeun ku Bah Dirga sarta dibawa ka Pasir Nangsi. Sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat. Sanggeusna Nyi Arum rengse medarkeun lalakonna, nya saterusna ditumbu ku lalakonna Jakarana. Kawantu sararea hayang nyaho. Barabat atuh dicaritakeun garis badagna sakumaha anu geus dipedar salengkapna ti heula. Sarta dibarandungan kunu araya di dinya. Mitra kaum dangu. Ngabandungan kana lalakon Jakarana, pakubu Mang Japar kitu deui anu araya di dinya ungut-unggutan. Komo basa ngadenge Jakarana medarkeun lalakonna anu ti heula ngalaman tarung rongkah jeung Ki Badrowi. Sakabehna gogodeg sakapeung bari kumecrek lantaran lalakon sarupa kitu mah kakarang ngadenge harita. Ngan anu teu pati ngarasa heram teh ukur Nyi Arum da puguh manehna teh heula geus kungsi ngadenge lalakonna basa dipedar di Pasir Layung di imah Juragan Jayarana. Tah rupina sakitu lalakon anu karandapan ku abdi teh. Jakarana mungkas sakabeh caritana. Tetela gening nepi ka kitu jang lalakon hidup teh. Tapi sanajan kitu syukur alhamdulillah hidup geus salamet. Sareta kacida pisan bagjana lantaran anu maha kawasa ngamprokeun ujang sareng saurang sepuh anu linuhung anu jenengan Aki Wirajagat. Samalah gening nepi ka hidup diangkat murid ku anjeunna. Nya ari jalana ku alatan hidup eleh tarung ku si Badrowi. Sigana lamun teu kitu mah cantang tu bisa panggih. Sumuhun leres Pakobu. Eta sadayana rupina mung cukang lantaran tinu maha kawasa kanggo ngamprokeun abdi sareng anjeunna. Kitu. Da gening ari ngahaja di teangan mah sanajan geus mulan malen weleh teu kapaluruh tempat padumukana. Sumuhun leres Pakobu. Jang. Bapak secara pribadi salaku bapana Nyi Arum kacida pisan nganuhunkeun ka indung Bapa hidup Bah Dirga kalih Amburasti anu tos saat nulungan ka anak Bapa Nyi Arum. Nepi ka bisa salamet tina incerana si Badrowi jeung anak buahna. Tah engke lamun urusan urang geus rengse, insyaallah Bapa sorangan rek ngahaja datang ka Pasir Nangsi. Lantaran hayang nganuhunkeun sacara langsung Bapa teh ka aranjeunna. Anu geus arageng pisan jasana. Tah kumaha lamun kitu? Ceuk Pakubu nyarita nandaria pisan sarata boga maksud rek datang ka Pasir Nangsi pikeun nepungan Bah Dirga jeung Amburasti. Kawam tuh hayang nganuhunkeun ku cara langsung kanu geus gerede jasana. Sumuhun mangga Pakubu diantos kasumpingana. Walon Jakarana. Satuluyna pru ngarobrol ngaler ngidul parogot pisan. Samalah diselang ku barang dahar saaya-aya anu aya di dinya. Teu karasa mitra. Wanci harita geus maju kaburit. Anu ngobrol lekasan. Mang Japar si Ajo Samirnya terus pating laleos ke pancuran rek bebersih. Samalah Jakarana oge nuturkeun. Kayan alam di Tegal Honje estuning kacida mata kuaas. Sora tongeret kadenge pating gareret tadi kene. Reang di sarada paktembalan jeung baturna. Kitu deui sora manuk ricit dina pucuk awi. Anu katempo pating arulang goyag-goyagan katebak ku hiliwirna angin leutik anu sumilir.
karasa seger kana awak. Gancangna carita urang kocapkeun bae peutingna. Kayaan di eta tempat es tuning sepi jempling. Nyapikeun anu teu biasa mah geus tangtu moal matak betah. Kawantu jauh kalembur samalah geus deukeut ka pileuweungan. Matak teu heran sok kadenge loba sora sasatuan anu disarada. Peuting harita langit bengras taya aling-aling lantaran taya mega anu ngahalangan. Bentang-bentang baranang di awang-awang pating kariceup pating karetit di baturan ku cahaya bulan anu ngemprai nyaangan eta patempatan. Dina kayaan kitu, di tengah imah Mang Japar si Ajo jeung Samid harita keur anteng ngarobrol di hareupan ku Nyi Arum jeung Nyi Mayang. Sedengkeun ari sinini wayah kitu geus ngaringkep di kamarna sarta geus teu kadenge sorana. Kitu deui Pakubu jeung bojona sarua geus ngaringkep di kamar. Sok sanajan harita teh kasebut sore keneh, sigana mah kakarawan Cibada Isa. Tapi Pakubu teh geus ngarasa tunduh, kawantu beurangna geus capek, da puguh geus kokore di kebon ngurus pepelakan. Mang Japar, sakumaha anu parantos dirancanakeun tadi sareng Kang Jaka. Janten urang teh mung gaduh waktos 2 dintennya. Nyi Mayang anu ti tadi jempe bae tumanya Kaki Japar anu keur gunter ngobrol silih tembalan jeung si Ajo katut Samid kitu deui Nyi Arum. Sumuhun laras kitu Neng. Nanging kunaon salira teh geuning sapertos aya anu nuju di emutan. Leres Mang, nya abdi teh pami kedah jujur mah seueur pisan anu nuju di emutan. Samali mah seueur kamelang sareng kahariwang. Kitu ceuk Nyi Mayang nembrakeun hatena anu memang ayeuna keur loba kamelang jeung kahariwang. Da teu rek kitu kumaha atuh mitra. Dina waktu anu moal lila deui jakarana jajaka anu dipika cinta ku dirina bakal adu hareupan jeung anu jadi bapana. Naon atuh anu janten kahariwang salira teh? Cobi we atuh wartoskeun ka pun Emang supados teu diemutan teuing ku nyalira. Kitu ceuk Ki Japar bari jeung neuteup kana beungeut Nyi Mayang anu katempona kawas anu teu pati berag cara biasana. Sumuhun teh Mayang, mangga atuh disaurkeun bae ka abdi sareng ka Mang Japar. Nah naon anu janten emutan salira teh? Nyi Arum nimbrung sarata tumanya ka Nyi Mayang. Da puguh ngarasa panasaran. Ari Mang Japar si Ajo jeung Samid tiluanana marelong ka Nyi Mayang lantaran rada heran sabab kaciri pisan sikep Nyi Mayang teu cara biasana. Teh Mayang, mangga atuh enggal saurkeun ka abdi. Saya nama ulah di sidem ku jalira. Saha anu terang abdi sareng Mang Japar tiasa masihan bong bolongan. Pamitos terang mah kana masalahna. Saupami salira ngaraos hariwang, nah naon atuh anu janten kahariwangna? Ceuk Nyi Arum tumanya deui. Kawantu Nyi Mayang kalah ngahuleng. Tekung silila pok Nyi Mayang ngawalon bari neuteup. Mungguhing hate mah Nyi Mayang hayang nembrakeun sakabeh anu jadi kahariwangna, anu jadi bang baluh dina hatena. Tapi Nyi Mayang teu bisa pok, da puguh kagok rek bukbrak asa heurin kuleta. Teu nanaon Neng Arum. Da anu diemutan ku ece mah sanes pasoalan anu penting. Neng Arum, kitu oge kasadayana. Dikantun heula margi abdi teh tos tunduh ieu teh. Keun enjing deui we nya urang teraskeun ngobrolna. Walon Nyi Mayang jung nangtung terus leumpang gura-giru muruka kamar anu ditempatan ku sinini. Ari Mang Japar si Ajo jeung Samid kitu deui Nyi Arum. Sararea puguh meuni alaloho. Ngarasa heran jeung teu ngarti kana paripolahna Nyi Mayang anu katempona bangun anu keur loba pikiran. Tapi ukur disidem ku sorangan. Ai nah kunaon ari Nyi Mayang? Beut asa beda ti sasari? Ki Japar ngagerendeng lalaunan hatena ngarasa heran. Nya bener Mang, Nyi Mayang teu kawas biasana. Nah aya naon nya? Tembal Samid bari melong ka palebah lawang kamar.
Panginten nuju rada capek teh mayang teh. Rupina engke oge bakal biasa deui. Emang, kamana pamik Kang Jaka asa teka tinggal? Nyi Arum nanyakeun Jakarana kawantu ti tadi teka tempo aya di dinya. Oh, Jang Jaka. Ari tadi mah di luar ngobrol jeung Mang. Tapi da Mang mah teu kuat lila da puguh tiris meni nyacep. Oh, janten Kang Jaka teh nuju di luarnya. Keuna tuku abdi urang sana kalebat. Pamit teuing di luar bilih lebet angin. Jung Nyi Arum nangtung terus lempang muruk kana lawang panto. Reket brai panto dibuka, jurut Nyi Arum turun kaburuan. Ari Ki Japar, si Ajo jeung Samid tiluana tuluy neruskeun deui ngarobrolna. Samalah si Ajo mah terus ngagoler dina samak, awakna dibuleun ku samping sarung da puguh teu kuat ku tiris. Urang kocapkeun Jakarana harita keur aya di luar luntang lantung di buruan bari nitenan kayaan di sabudeureun eta patempatan anu memang matak betah. Katambah deui mangsa harita bulan keur moncorong. Cahayana ngemprai nyaangan kasakuliah eta patempatan. Tapi dina sajeroning kitu pikiran Jakarana teu weleh ngalayang. Nyipta-nyipta kajadian anu bakal datang. Kawantu dina waktu mualila deui rek adu hareupan jeung Ki Badrowi anu jadi musuh bubuyutana. Sabot keur jongjon luntang lantung torojol Nyi Arum. Kang Jaka, Ceuk Nyi Arum ngageroan. Ngadenge kitu Jakarana kaget tapi terus ngareret ka palebah datangna sora. Breh katempo aya saurang mojang anu keur ngajanteng nangtung teu jauh. Panona anu cureleuk neuteup menilaleb. Kang Jaka, tuju naon akang teh? Geuning bet nyalira bae. Oh, geuning Neng Arum. Ieu akang manuju kieu we lah luntang lantung bari ninggal bentang sareng bulan. Tuh di langit katingali, meni merakbak mata kuaas, sok manggagra tinggal ku salira. Walon Jakarana terus nunjuk ka langit, nuduhkeun bentang-bentang anu katempo baranang di awang-awang. Ret atuh Nyi Arum oge ka langit terus neuteup bentang. Tete lah bener meni baranang. Syarat tadi baturan ku cahaya bulan anu caang ngemprai estuning nambahan kaendahan alam peuting dina mangsa harita. Keur sakedapan. Jep duanana jarempe eueuh anu cacarita. Kayaan simpe cara tadi anu kadengengan saukureangna sora jangkrik, gaang jeung cari cangkas patembalan pilih genti. Neng Arum. Kah, aya naon Kang? Nyi Arum ngawalon sorana laun tapi jelas. Laminya urang teh tependak. Sumuhun laras Kang. Walon Nyi Arum terus ngareret ka Jakarana anu keur nangtung gigireun. Salami urang patebih. Nah kan tos salira emot ka akang. Kitu ceuk Jakarana tumanya ka Nyi Arum. Tapi ari panonna mah anteng neuteup ka langit nempokeun bentang-bentang anu pating karetit. Ngadenge pananya kitu ti Jakarana. Nyi Arum teu waka ngawalom tapi kalah terus ngahuleng kawas anu teu boga pijawabeun. Kulantaran Nyi Arum kalah ngabatem bae. Ret Jakarana ngareret, awakna malik ka Nyi Arum. Kunaon salira teh dugi ka ngahuleng kitu? Nah teu ka kuping patarosan akang anu nembe? Tanya Jakarana bari neuteup ka Nyi Arum. Kang, kumaha patarosan anu nembe teh? Ceuk Nyi Arum kalah malik tumanya. Beu teu pupuguh dumadakan hatena jadi ratug deg-degan. Tapi sanajan kitu Nyi Arum bungah lantaran bisa ngobrol paduduaan. Kieu Nyai. Tadi akang teh naros. Salami urang patebih nah kantos salira emut ka akang. Tah kitu patarosan teh. Oh kitu. Kang Jaka, abdi kedah ngajawab jujur atanapi bohongnya.
Nyari saya nama tangtos kedah jujur atuh Nyai. Margi pami ngabohong mah apan eta teh sifatna dosa. Walon jakarana bari teu weleh neuteup ka Nyi Arum anu nangtung hareupeun. Kang Jaka, sumuhun laras urang teh kedah jujur. Mung abdi teh hariwang saupami kedah ngajawab anu jujur. Sok inggis bilih kajujuran manah abdi papalingpang sareng anu aya dina manah akang. Kitu walon Nyi Arum ngajawabna ati-ati pisan. Samalah teu langsung kana pokona. Da puguh ngaranna oge awewe sok asa berat kuletah lamun kudu terus terang. Kang Jaka, kumaha pamisalira akang nah sok emut ka abdi? Kitu ceuk Nyi Arum nanya bari jeung neuteup ka jakarana. Anu sarua keur neuteup ka manehna. Atuh prok dua pasang panon bantrok terhate ngageter jajantung jadi ratug teu paruguh rarasaan. Nyai, rupina akang mah moal bade ngabohong. Nya salami urang patebih akang mah teu leh emut ka salira. Estuning beut asa peureum kadeuleubeun takarasa teh sanyana. Kitu rupina mah. Neng Arum, nya mung salira anu aya dina hate akang. Timunggaran urang patepang mung salira anu salami kapicam-cam siang kalayan wengi. Tak kitu anu salaresna. Ceuk jakarana nyarita kalayan tatag tur daria. Nya dina peuting harita jakarana ngedalkeun eusi hatena anu bener-bener miharep ka Nyi Arum. Barang ngadenge caritaan jajaka anu aya di hareupeuna sarupa kitu. Rai atuh pipi Nyi Arum karasa panas. Samalah lamun harita dina kayaan beurang geus pasti bakal katempo pipina nyiak beureum. Lantaran ngarasa kaget, heran campur bunga anu taya hinggana. Da puguh eusi hate jakarana, tetela sarua jeung eusi hatena. Neng Arum, kumaha paraosan salira? Nah kinten-kintena sami atanapi henteu sareng paraosan akang? Jakarana tumanya bari jeung neuteup seukeut ka Nyi Arum anu keur ngahuleng. Samalah katempo awakna oge rada ngaleper. Lantaran kakara harita aya jajaka anu wani terang-terangan ngedalkeun eusi hatena. Komo deui eta jajaka teh anu kacida dipika hayang ku dirina. Nya puguh bae asa dina alam pangimpian. Nyai, kunaon salira teh mending ngeleper? Nah salira ngaraos bendu kana cariosan akang. Sok atuh waler supados akang terang kana mana salira. Nah Nyai teh bade nampi atanapi bade nampik. Mangga geura jawab anu jujur. Akang janji naon bae waleranti salira tangtos ku akang baris ditampi kalayan kabingahan. Sok sanaos tangtos rada kuciwa. Ceuk jakarana nyaritana rada ngageter hatena tagibur teu puguh rasa. Sok inggis Nyi Arum teu narima kana kacintana. Kang Jaka hatur nuhun. Salira akang parantos jujur ngedalkeun sagala paraosan anu aya dina manah akang. Nanging naha laras eta teh kitu. Atanapi ngan sakadar bade ngabubungah kana hate abdi. Nyai anu geulis pujaan hate akang. Nya dina wengi ayeuna akang wantun ngedalkeun sagala rupi anu aya dina jero manah akang. Tuh cobi tinggal. Saksina bulan sareng bentang anu pating karetit nyaksian urang duaan. Akang janji sajami kacinta sarta satia ka salira. Samalih moal aya mojang lain anu baris tiasa ngedagkeun kacinta akang ka salira. Ceuk jakarana nyaritana estuning daria pisan samalah terus segep kana leungeun Nyi Arum terus dicekelan menipage. Sarata terus diadekeun kana dadana. Deg deg karasa ku leungeun Nyi Arum. Jajantung jakarana menidag digdug ratug tutunggulan teu puguh geterna. Neng Arum, kumaha sarira nampi kana kacinta akang? Jakarana tumanya hatena geus teu sabar, hayang geura ngadenge kana jawaban ti Nyi Arum, mojang anu dipika cinta ku dirina. Kang Jaka, saupamina laras kitu salira akang miharep ka diri abdi sanes
mung ukur saeureun. Insya Allah abdi saja nampi kanya hati salira. Sajabi ti kitu perjogi kauninga. Paraosan abdi oge sami sareng paraosan akang. Abdi cinta sareng nyaah ka salira akang. Nyi Arum mere jawaban ka Jakarana sok sanajan sorana laun jeung rada ngageter. Tapi jelas pisan kadenge lamun Nyi Arum geus narima kana kacintana. Nya puguh Jakarana ngemplong hatena. Samalah bunga jeung bagja. Tete lagening mojang anu salila ieu jadi buah hate kembang impian. Boga rasa anu sarua jeung dirina. Ning Arum, hatur nuhun. Salira parantos kersa nampi kana kacinta akang. Insya Allah akang saja satya moal wantun ngamomorekeun ka salira. Nya pamitos kieu mah akang kantun mundut widi ka tuang rama kalih ka tuang ibu. Mugi abay aranjeunna teu kaabotan. Sumuhun Kang. Janji akang mangga ku abdi diantos. Jep duanana jarempe terus silih teuteup peri jeung imut. Dina peuting harita. Jakarana jeung Nyi Arum pada ngucapkeun janji saja satiasa tuhu pikeun hirup bebarengan dina mangsa anu bakal datang. Dina kayaan kitu mitra. Tigigireun imah anu tempat narada poek aya sapasang panon anu keur anteng ngawaskeun. Sapasang panon saurang mojang anu baseuh ku cimata. Anu tayalian ti Nyi Mayang anu sacara teu dihaja nyaksian sarata ngadenge kana sakabe caritaan Jakarana jeung Nyi Arum. Harita basa Jakarana ngedalkeun kacinta ka Nyi Arum. Ate Nyi Mayang ancur lebur burak-rakan, tuning nyeri jeung perih karasana lir ibarat asa digerihan ku hinis lamun ceuk anu geus ngasaan mah. Nah aing teh beut kudu ngalaman kieu. Make kudu nyaksian lalaki anu dipika cinta ku diri aing ngedalkeun cinta ka mojang anu lian. Kang Jaka, nah kudu kumaha ari abdi? Sartanya kumaha carana pikeun mupus ngaran akang tina jero hate abdi? Kumaha Kang? Kumaha? Kitu ceuk gerentes hate Nyi Mayang dina mangsa harita. Kituna bari terus nyegruk ceurik tapi lalaunan. Sorana rada ditahan, da puguh sieun kadenge kunulian. Nyi Mayang nangtung sukuna karasa leuleus awak lungse biwir ngageter. Ari jajantung ratug asa motah hate panas pating hareap dagiwur teu puguh rasa. Celak-celak cimata nyak celakan masuhan kana pipi. Renghap narik napas panjang. Sanggeus kitu leos, Nyi Mayang indit kuragiru asup ka jero imah, ngaliwatan panto tukang. Anu satadina rek kapancuran jadi tetulus. Nyi Mayang terus kebat asup ka jero kamar. Koloyong kana dipan, bluk nangkuban gigireun sinini anu geus sare tibra. Kocapkeun Jakarana. Anu harita teh keur anteng silih teuteup jeung Nyi Arum. Saeutik oge teh nyaho lamun aya jalma sejen anu ngadenge jeung nyaksian kana caritaana. Sanggeus aya kana sawatara waktu, Nyi Arum narik leungeun anu ti tadi teu lesot dicekelan ku Jakarana. Tapi ku Jakarana teu dilesotkeun kalah dicekel leuwih pageuh. Bareng jeung kitu torojol si Ajo nyampeurkeun bangun anu rusuh. Kang Jaka, nuju naon Kang? Tanya si Ajo bari seuri. Barang ngadenge kitu puguh bae atuh Nyi Arum jeung Jakarana meuni pating gurubug da puguh reuwas asa kagebah. Nya atuh harita keneh sakilat Jakarana ngalesotkeun leungeun Nyi Arum,
Terus atuh ngareret ka pelebah datang nasora. Bre katempo si Ajo keur nangtung bari nyerenge seuri. Alah, muni pating gurubug kitu. Pasti ruasnya, Kang. Aduh, ampura we atunya. Cing atuh jang Ajo ulah sok ngareurewas ari teu teh. Ceuk jakarana bari melong ka si Ajo anu kanyahoan geus aya di dinya. Da puguh tadi bakat ku anteng ngobrol jeung Nyi Arum nepi ka si Ajo datang teu kanyahoan. Ada wing mah teu ngareurewas. Nya eta mah akangna we atuh anu keur jongjon teuing. Tapi teu nanaon ku wing dimaklum. Jawab si Ajo bari seuri, geus kitu ret ka Nyi Arum. Neng Arum, hapunten akang tos ngaganggu. Tapi dasanya nama daya niat kitu bubuhan akang ka dieu sote dipiwarang ku Mang Japar. Saurna salira kedah enggal kalebet margi tos wengi cenah. Ngadenge caritaan si Ajo anu nitah ka jero. Nyi Arum teu cacarita tapi terus ret ka jakarana bari seuri leutik. Nya sanggeus kitu leos atuh indit guragiru asup ka jero imah sarta kebat muru ka kamar anu geus disadiakeun ku Nyi Mayang. Hehehe, akang keur naon bieu teh? Hah? Si Ajo tumanya sarta pura-pura teu nyaho. Tapi kituna teh bari jeung nyerenge sarta melong ka jakarana anu katara bangun anu era. Nya teu keur naon atuh. Eta mah ngan ukur ngobrol. Ngobrol tapi nah make kudu bari silih ceklan. Samalah nepi ka pating gurubug. Akang reuasnya. Nyareuwas we atuh, da pugu datang na ngadadak. Tapi untung wing anu datangna. Kumaha lamun pakubu? Geus pasti akang bakal ruas pisan. Ceuk si Ajo teu euleum-euleum ngagonjak ka jakarana. Ngadenge caritaan si Ajo kitu jakarana jadi seuri. Da puguh nya kumaha lamun seug pakubu anu datang. Nya geus pasti bakal reuas leuwih ti kitu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.